BLT RT sok capek diomongkeun kuno teu kabere betul. Datang raskin RT sok pusing leres. Aya jalma kalengitan sok rame salemur nanyakeun saha RT na. Padahal RT teu milu maling, RT mah teu milu aya deui parabola parawan bobol ti heula. Sok rame salemur nanyakeun saha RT na. Padahal RT teu milu nyolok, RT mah teu milu. Tidinya geledug aya nu maot batur mah ngaralayat nepikeun kamurebkeun, tapi RT teu datang sok diaromongkeun betul. Leres teh ibu? Padahal RT muriang, padahal RT longok ibu tong diaromongkeun. Mudah-mudahan Pak RT pengabdian anak ka masyarakat sing dijantenkeun amal ibadah anu soleh, amin ya Allah ya Rabbal